najan cak-cak ukur ngarayap dina temo sedengkeun rizki teh tuangeun teh reungit boga enjang-jang bisaeun hiber. Lamun urang nasib kawas cak-cak siga kitu asa rek stresnya nya maksudnya duit halal liber gitu kumanewa ngamber dia teu hiber get hese ngomong halal liber duit tapi cak-cak teu gimir dikeresakeun teh sakumaha laguna we datang seekor nyamuk dituluykeun meuni asa jeung paud ngaji teh keun bae. Jadi aya TK taman kanak-kanak ieu mah teko taman kolot-kolot udah diteraskeun lalu ditangkap. Maksud abi teh kieu kira-kira teh cak-cak nu mudag atanapi reungit nu nyamperkeun cukup jadi dalil karena faktanya rizki sudah dibagikan. Sing jadi keyakinan bagaimana mungkin Allah ngarizkian ka urang sementara urang teu yakin bahwa Allah ngarizkianana. Pikir-pikir ieu teuing nya mikirkeun hirup bener cek ajengan kari serahkeun we lah ka Allah bubar teh ngaji budak jeung serikeun indungna tuh nya si mama teu eling geus salila-lila dunya teh teu yakin keneh wae ya seperti itu setan teu pangsiun tuluy ngorowotan kana hate urang sampai urang poho ka Allah nu mengendalikan.